Mijajul asribati utawi kelaiti ku pira-pira watar pira-pira inuman al-halal kang halal. Inuman menjadi ubar ini. Kalangan dikasih Abdul Malik bin Habib ibnu Abdul Malik bin Habib al-Asal utai madu iku harun jabisul panas garing. Latipun kang lembut jidan kelawan pisan. Teman-teman watabihu lan utawi kang den asakan minum saking asal iku al-tofu kang lebih lembut. Minggu rihit tinimang lian tobi. Diasakan make cai bakul luhur lantai sakabeh asal iku yudi bunga lebur ieu kul albul goma ing rehak wal khomalan ing lepok bul goma tina beuheung ka luhur ai khoma tina dada ka handap nepi ka bobogaan nepi ka dinya nepi ka suku ka handap khom disebutna darah putih ka handap mah khom tina dada ka handap tina beuheung ka luhur mah bulgom disebut. Wa yusidu lan muatkeun di asal alfu ada ing jantung. Wa yajlu lan ngabengraskeun di asal al-basara ing paningal. Wa yajidu lan nuhi asal fil mani ing dalam cai mani. Wa yaqta'u lan megatkeun di asal al-abridata ing pira-pira tiis. Wa yudhibu lan ngilangkeun di asal ada ing panyakit kullaha tegese sakabeh da. Lamun madu mah geus aya khasiatan bisa menghilangkeun sakabeh panyakit. Mata pengobatan sok dicampuran madu ge kitu supaya obatna katarik ku madu kabeh. Jangan leuwihkeun penyakit. Wa yasluhu lan patut apa surbuhu nginumi asal pisitai dalam musim hujan. Wa rabi'i lan parak halodo wal kharifi lan parak miji. Jadi nu alus nama minum madu teh dina musim hujan, musim deket kana halodo, jeung musim deket kana miji. Bahwa lan metawi ya asal pisau dalam musim halodo, iku harun panas tidak kalawan temenan. Yokawi kang nguatkeun di asal asofroa ing konengeun. Jadi aya nu teu dianjurkeun minum madu dina musim halodo mah. Walakin surbuhu lan tetapi matawi nginumi asal yomai kalawan cai pisoipin dalam musim halodo iku solihun kampat. Nah halus nangin madu mah dina musim halodo mah make cai. Di anau kana satuna maun iku yubriduhu ni iskeun dia maun ing asal. Batadha bulan ngilangkeun ieu maun hararatahu ing panase asal. Lama kana mangsane ono palma banyu iku ba albaridu iku albaridan is kal asal teh madu nafsu tegese date asal iku harun ya bisun panas garing kemudian sani dalam juz kadua wayu ridulan matuakeun di asal almarotal hamroa ing marohamro sari ul tagiri kang age-age robah lamun ngabijilkeun kana marohamro teh marosopro keneh disebutna. Berarti eta teh obat penyakit loba teuing bulgom lain kana getihnya. Karena jang ngubaran dama kudu naikeun kana marosaudan. Jadi berhubungan jeung dahak jeung reunhak. Sari otak jeri kang age-age robah ilal marrati maring nuju maring marohamro. Tidak usila tatkala wis nepi ida wasol atau tatkala wis nepi ieu asal ilal madati maring kadu. Nakoha mangka ngabersihkeun di asal imadah. Min pudulil bulgomi saking pangleuwih reunhak. Da hubunganna jeung reunhak. Lain jeung getih. Wasukaru lan utawi gula lahang. Gula lahang. Aya gula batu di urang nya.
sukar teh gula naon gula lahang ya. Wa asluhu lan utawi madune sukar lain gula teh lahang teh aya maduan. Coba tanyakeun kana tukang nyar radat we. Kumaha maduna lahang teh we. Iku mutadilun kang sedeng latifun kang lembut layinul batni kang ngaluluskeun beuteug. Wa nabidutin utawi perasan buah tin iku harun yabisun panas garing adon kalawan manik. Wa walan utawi nabin iku akalu kang leuwih kirik apane yabisan garing min sarobil asali tinimang inuman madu. Min sarobil sukari lan tinimang inuman gula lahang dihararatihi karena panase nabi dutin wayab sihilan garingnya nabi wa nabi durrobilan utai perasan buah dewa ala dinyatanin rob tubiho kang den asakan ieu ladi karob teh lawan bahasa urang mah gula hidung teh gula batu gula naon sok nyala teh gula naon rok gitu kan oh ini hafal lagi tukang nyala gula nu geus jadi gitu gula hidung waduh hibalan dan ilang kana pasulusahu 2/3 rom teh lahang anu samami jadi gula naon teh ngaranna teh lahang samami jadi gula teh aya lahangna kan naon kitu teh ngaranna teh euy anu sok digale-gale kana sangu geuningan sok api-api sebarongan karena jadi gulali ya gitu. Ngomong boga kolot tukang nyadap tapi tak apa lagi. Nah, ini. Ditobi kalawan diasakan iku harun layinun panas lulus jayidun kang bagus ni sabdi kadweda dawa sualilat kadwe batuk walkul yataini lan jinjaroro waya jidulan muhi ieu nabin teu mandiin dalam cai mani wa yulin ulan ngaluliskeun ieu nabin atau boho ing pasaka wa nabi buja bibil ahmad lan teh perasan anggur beureum beda antara nabi jeung arak arak mah hasil fermentasi atau hasil nyuling gitu. Nabi mah diperes masuk anggurnya. Iku asadu kang leuwih banget apa dia bisa gawinya wa akbaduran kang leuwih nahan. Wa amma nabi duja bibil aswadi lan napon utawi peresan anggur hidung iku bahwa mangka utawi nabi iku alyanu kang leuwih lulus wa haru lan kang leuwih panas. Pa amal khamru mangka napon utawi arak dipatelakeun arak oge minal inabi saking anggur wa min kulli sarobin lan saking saban-saban inuman iku padaun mangka panyakit kan duya kang den gawe obat ieu dah kayak arak mah penyakit ngan sok dipake obat jadi ngobatan penyakit ku penyakit lah aya bahasa ngubaran penyakit ku penyakitnya seperti ke vaksin gitu kalau budak mah seperti imunisasi geuningan di imun ya tadi asupan bakteri yang micin bakteri di bakterian Pak lam yaj'al mangka orang anda diakan sapa Allah fihi ing dalam khamru dawaan ing obat wala ja'alana anda diakan Allah pisahin dalam sawiji-wiji mimma setengah saking barang harama kang haramkeun ing sapa Allah fihi ing dalam sesipaan ing obat
Walaupun ja'ama balik tanya balik ke teman-teman nyangka sopo ahli tajribati ahli percobaan laha kadue komrun anapihi ing satuna ikut tetap dalam homrun isrina atau kopo isrina 20 apa nedaan penyakit dina arak aya 20 penyakit kahijina tusaddidu nyatane nutupan ieu homrun nutupan kana jalan ras pernah hati kana jantungnya waktu hapirulan ngeduk ngerowot bahasa urang namanya kana jero-jero ieu homrun batu bakhirulan ngabaukeun ngajadikeun uap itu bakhiru dina jero awak waktu pakirulan nyelikeun ieu homrun waktu pakirulan makirkeun ieu penyakit makirkeun ngabalangsakeun maksudna bahasa makirkeun teh jadi ngabutuhkeun nya jadi ngahauskeun jeung ngadahgakeun kana ati jeung paru-paru penyakit haus di luar teh karena hausna ati nya paru-paru watu amisulan ngarabunkeun ngabutakeun lan ngarabunkeun ieu homrun watu amisu ngarabunkeun watu raisu lan ngageterkeun ieu homrun penyakit ngageter ngagibri misalnya watu palijulan ngalumpuhkeun ieu homrun watu nasijulan ngamengikeun mengi ya jadi mengi ya batu mahikulan ngalebur ya hom batu malikulan ngajilat di mana ngajilat teh penyakit naon ngajilat sama ngomong ngajilat watu daridulan darodalin ngompongkeun watu ra'idulan ngageterkeun keneh watu goyirulan ngarobah ieu homrun alauna ing warna kulit watu khalikulan ngabututkeun ieu homrun asauta ing suara sakeun mah geus butut watu khafikulan ngageterkeun ieu homrun alqalba ing jantung watu sakitulan ngabendukeun ieu homrun arroba ing Allah Ta'ala watu jibulan atapun ya homrun an-naro ing naraka watu jimulan atapun ya homrun al-aro ing air ngebak dari penyakit eta mah penyakit bangsa dohe-dohe teuing nya ketika asup ka neraka mah itu jeung meunang hasil beberapa Allah